Karena itu kampung Cikalima Pak RW. Mungkin mah emutan deh. Kawit nama pribados teh. Jeung emutan acan ya. Margi kerjaan. Aya dulur ya. Asep, Arifin, sareng Erik, Gandhi ngobrol. Bah urang teh kana waktu tahun ngobrol secara silent nyayulah kurang babarengan la tawakal ala Allah kurang usaha kaleresan dina acara Agustusan hari ini kenak saran Bapak RW ngarespon alhamdulillah Pak RW respon RW sok jadikeun siapkeun cenah kitu alhamdulillah sakali deui memeriahkan ngaturkeun nuhun ka warga RT 10 khususna anu parantos ngarojong anu parantos ngarespon ngabantu sagala lupina kana ieu acara mudah-mudahan RT 10 khususna Eropa sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sing aya kajemaran lingkunganana enten lingkungan balagakun bayi batun warahun gopur Purwakarta. kali teh eta meureun Hari ini juga tim disaksikan oleh ya kamurang kaki Ketua DPD PPC utami nama Purwakarta yaitu Pak Haji anggap lain deui ieu teh nuju nyeunan nya kamurang kali khusus di warga dan RT 810 hayu ya da ieu teh urang teh tutumulna di dieu Pak RW nya tutumulna teh di dieu punten nah ieu Pancasila teh khususna keluargi sanes anu api deui sanes anu abah kuliah deui jadi anu urang sarerea khususna kaliwargi urut di kasapat asuna PPSI Bapak Yoyo Yahya ya boleh ditumping ka Cilanceuk di di Paguran Raksagaluh Munjul Jaya tah kitu Pak Tena khusus ka warga RT 10 khususna urang hirupkeun deui urang tanyerkeun deui da kapungkur kantos ya urang teh ngalaman pasang diri nah kami bicara kunaon atuh meres saosna tong dibicarakeun nyuhunkeun pangrojongna di Pak RW mudah-mudahan Bapak RW nu Bapak RT na mudah-mudahan sing tiasa ngarojong khusus karena seni budaya Pancasilaan naon sababna komo ayeuna disakseni atanapi dideuheusan ku pangarsa kesepuhan pupuhuk PSI DPD Kabupaten Purwakarta mudah-mudahan ieu pangarsa Bapak nah sing tiasa nanjer PPSI khususna atuh anu terakhir ieu teh ngaturkeun nuhun kanu gaduh tempat paentennya Bapak Engkos, Ibu Tita, mudah-mudahan ieu tempat sing barokah amin. Oke cep dikana kaleresan meureunna milang kala keneh sami ieu teh saran paburon cep dika mudah-mudahan ieu barangkali sing dipadankeun barangkali anu soleh sing jajankeun barangkali anu taat ka orang tua anu bakti oge tapak ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten daya anu di carioskeun deui da cariosan mah dipondok-pondok dipanjangkeun-panjang ngan terakhir meureun pribados Pak Parantos genep puluhan meureun sok ku para nonoman nya kocina saupun api mah aya kahayang nya lamun urang hayang maju sesuatu kudu aya kahayang hiji kaduana teh aya kahayang resep nah itu wehnya ayeuna diajar silat sok sing aya kahayang heula lamun teu aya kahayang ripuh di lemah mahnya alhamdulillah antusias kaduana paentan resep lamun tos repet itu resep mah insyaallah sakitu paentan dudugikeun sakali deui hatur nuhun ka sadayana pangrojong RT 810 Eropa oke khususna pupuh lembur RT sareng Bapak RW na sakali deui mudah-mudahan cenah dipasihan kesehatan oke mudah-mudahan sing dijemarkeun dina mudah-mudahan kali wargi pusaka tetap nandir deui amin amin ya rabbal alamin taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.